Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul muti'u ari ieu eta budak anu taat. Hasanun ari hasan waladun muti'un eta budak anu taat. Yusoli salat hasan kula yaumin dina tiap-tiap poe as-sholawati kana pirang-pirang salat al-khamsa anu 5 fi auqatiha dina pirang-pirang waktu na sholawat. Wa yuwadhibu sareng rajin itu hasan alal huduri kana hadir fil madrasati di sakola. Wa ala qiraatil qur'ani sareng kana maca Al-Qur'an. Wa mutolaati durusi sareng kana maca pirang-pirang pelajaran fil baiti di imah. Walizalika sareng kulantaran itu anu kabeh yuhibbuhu mikaresep ka Hasan saha abuhu bapana Hasan wa ummuhu sareng ibuna Hasan. Wa asatidatuhu sareng pirang-pirang guruna Hasan wa jami'un nasi sareng sakabeh manusia. Wa min adatihi sareng tina sapalih kabiasaan Hasan ida roda di mana-mana ngamaksud Hasan an-nauma kana sare ayazkuro yen dikir Hasan Allah ka Gusti Allah wa yashkuruhu sareng syukuran Hasan ka Allah ala an hafidhahu kana yen ngaraksa Allah ka Hasan tula yaumihi dina sapanjang poe na Hasan minal balai tina balai wal adza sareng pilara. Sumaya kulu tuluy ngucapkeun Hasan bismika Allahumma ahya wa amutu kana lapad bismika Allahumma ahya wa amut. Wa iza qoma sareng di mana-mana hudang Hasan minaumihi tina sarena Hasan yashkuru syukuran Hasan Allah ka Gusti Allah ala nikmatin naumi kana nikmat sare. Wa yaqulu sareng ngucapkeun Hasan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur kana lapad alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa min adatihi sareng eta tina sabagian kabiasaan Hasan aidon deui iza akala di mana-mana tuang Hasan ayakula yen ngucapkeun Hasan awalan dina mimitina bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Wa iza parogo sareng di mana-mana beres Hasan minhu tina itu aklu yashkuru syukuran Hasan Allah ka Gusti Allah ala ni'amihi kana pirang-pirang nikmatna Allah al-akli tegesna tuang li annahu karena sayaktosna Hasan ya'lamu etanya ho Hasan annallaha kana sayaktosna Gusti Allah wa eta ari Allah teh allazi eta dat aujada anu ngayakeun ieu ladzi lahu pikeun Hasan atau ama kana katuangan. Wa yaqulu sareng nyarios Hasan alhamdulillahilladzi kana lapad alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ma as'ada ma ari naon as'ada eta anu ngajadikeun bungah ieu ma hadal walada ka ieu budak al muti'a anu taat yarda mikaridho anhu ka itu walad saha rabbuhu pangeranana walad wa saufa yudkhiluhu sareng bakal ngasupkeun rob ka walad al jannata ka surga. Wallahu a'lam bishawab.